mantap loba nu ngimpi kapangi kos nu hirup baeja eta kos kitu wali Allah mah mantap ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere khusus ari hidayatullah cara di dia dibanten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nugara ibiyane wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim wala Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah anu siasat di zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung kita ngahalalkeun minuman teh minuman kita dihalalkan kiai siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh ayo hiji-hiji pan halal apa enggak halal apa haram ini haram cek kiai bunuh cegeh kiai minuman ini halal apa haram kiai kan embung nyebutkan halal tetep kajian paeh lah jihad fisabilillah haram cegeh tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita pas eta Qadi Husein di Bandung kiai ini minuman keras halal apa halal ya ini halal jago apa halal ini silakan aja baru ini ada kiai yang menghalalkan makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal silakan ngapa eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat tercela ai halal jeung halal beda saeutik mantap nyana dipeluk ini baru kiai kita eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu anu balik ka ieu mah kiai ngahalalkeun san ngahalalkeun aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian ceuli siang adenge naon aing jadi halal torek sia ceuli siang ya itu tadi kiai ngahalalkeun tanyakeun ka sajana kiai tadi ngahalalkeun subuh ceuli siang adenge ngan beda saeutik halal ta eta ngaranna make taktik halal jeung halal aman nya bu dipanggil ku Belanda ka dibere susu hamba lain ini kiai kita atuh jangan nginum susu pemajikan nginum susu nyana menya susu etanya susu itu masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangan eta ngaranna siasa loba gua ari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kuri Kutubul Aulia dakwah di gereja zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahnya lain saasup-asupna ka kelenteng lain saasup-asupna ka gereja sabaraha kardinal nu asup Islam sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur atunya nama lihai bahasa naon bae bisa jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona geus tenang-tenang wae nyana mah urang ulah katuturuti aya can bisa mah waga ulah katuturuti dia urang bae nyana bagian kos kitu tanda kewalianana kuari teu eureun nu zarah ina kita memunia deuleu bae jelema mah sabada maot namun sabada maotna engkeuy-engkeuyan jelema zalah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya embalaya tuh kuburan malah lumpat urang liwat ka dinya kuburan emang kuburan pernah ngagel lain kitu embung aing mah tapi ka kusur makan daratang kawali mah daratang sebab naon sebab teu sieun di kuburan wali mah
tentrem tenang hati urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan jeung ulah peuting mah sorangan pagon emang sama watak bae meureun tah boragan tapi lu jelas beda dijugjug bae kuburan wali mah sebab naon wali mah wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahya balik hirup cenah mah nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba anu geus kebel teh jarah-jarah ditegor ku nya mantak loba anu ngimpi ka panggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku sosari pidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu dukungan ti nugara ibiyane wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di lain Bang saya di hareupeun bupati bae di ome pan bupati yang mulia lah aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling mah nya mulia deblon tak kiai teh nu sok karari itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai teh sadar orang para DPR yang mulia di mana muliana eta bakal kita tanggung jawab tak kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat zabaniyah nu manggil lagi zabaniyah aya naon sia ngamulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ini pada orang namanya ini mah ada guan sapeker langsung dah mau dibukakan tak ke orang jahe mulia di mana banyak pamalingan yang mulia nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna para DPR yang ranteun ha teu wadian panjana pancana kieu nunjukna ka dinya bae ulah loba omong yang ngaji kemana ya kan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia ku nya pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ku situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab sholatna konsisten duhana kitu keneh penting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikieuan teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara cak DPR wah naon dia iya sampai kena letik ieu lah Masya Allah wala tasih rame oke kitabnya
Ridatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah henteu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ke hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, dipaksa kurang tutang asupkeun eta senjata. Dipaksa ku, nyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena dipaksa atuh. Terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Tuh. Ya eta kumaha eta? Ya tuntel itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Mantap gaji pengen lima ngarep-ngarep ayam memaksa. Tolong jasa sama budak. Aduh segala ngarep-ngarep. Sugandor ada beda jana jeung di imah. Kumaha teh gitu? Teu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena teu dituliskeun teu dicatet walau tada fajun nazain murtad Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria Isa Ruhul Kudus Tritunggal eta ieu pangeran mah ieu naon yo Gajah Mada bu Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil setelah panggil kita tobat lamun teu daekeun tobat bunuh eta negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi pindah agama bebas di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya adina Katolik, adina di Protestan, bapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya, saimah beda agama. Oh, belah itu deh, eta di Salatiga mah parahnya Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh, poncol teh ya, ieu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ini saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren datat belah di gereja pak enteng-enteng orang di pengkolanana di gereja
itu gereja-gereja maha kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Lagi kaget barang datang, ya Allah pohara amat padahal ya mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dunia araya kabeh, tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah itu memehna gereja pasar belah itu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui. Salah tiga mah kok sekarang itu salah tiga mah Islam, Kristen, Katolik, Saimah. Ya tadi gitu kok sekarang itu. Jawa tuh kok situ. Nah, Zaid murtad, Haju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh. Dina waktu keredan teu meunang antep tunggu sampai waras. Ikan lamun nyaritakeun di negara Islam, di negara urang mah emang aman-aman bae. Ganti agama soal bodoh teuing, teu beragama ge soal bodoh teuing. Sabodoh bae. Sabodoh. Mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman. Dilarang masuk Mekah. Dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu bae. Ternyata teu meunang. Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge. Hati-hati keur ieu ge. Aing geus ngotoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas, ekonomi kitu keneh. Komo kamari mah anu bebe jaga gula ge bari cari kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk, warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah. Jam modal ngageletik atuh. Ai ngomong ambruk potongan sia mau nyalakeun presiden. Tuh, lamun itu mah numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Cenah kiai kitu amat, aing mah kitu bae aja. Ayo datang ka wah, ayo datang ka iraha. Nyana make kos Soeharto planning repelita. Soeharto mah pelita 1 2 3 4 5. Jelas perjalananana. Kuari tahap awal jekana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang, ti Cina alat kuari geus numpuk kuari. Jang ngalaksanakeun pertanian dak Allah udag-udagan sia jeung aing. Moal dihujanan sia ku aing. Ayo kuari numpuk alat. Ya, beki kuru bae kan Jokowi. Kumaha lalakona ceknya nanti. Sakali teh hujan di Aceh banjir. Banjir teh datang ka loba nu maot bae. Da kumaha coba hayu. Masyaallah. Kula mah inget anu buta teh bae. Anu buta ditanya, "Pak, ayeuna negara kira-kira bagus apa ente presiden negara raja bagus sianya bagus buta ongkoh embe kula susuna golode embe jadi subur susuna ainu di imah kula loba omong siapa tertanya teh jeung kanu di imah hubunganana jeung di imah matam embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan. Jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah minum hingga susuna buara rengkak. Antak dipuri biasanya bengkak susu
eta mah digali meureun gara-gara sampai kerletik jadi kos kieu bareres ya ai kadege tantei kadua ah asa bodoh lah. Masya Allah. Nah menang 2 tahun maut presiden nyana makan di lembur mah carita di Arab mak carita di kawasan Arab nyana kan di lembur teh nyawan presiden maut informasi tujuan raja maut nya kabelah dia kuru mbek kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancang hari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang. Duh, bener. Iya raja urang geus ganti. Kira-kira raja na ieu adil apa teu? Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur. Raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil teh di kitab eta mah. Sama dongeng di kitab tam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal kuari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang sasalaman teu pernah urang mah tuh ja palingan heula di televisi nage ajeung renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh bagi teu kadolean bae pantang presiden nah teh urang mah nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah ieu alam bakal subur alam bakal ngadukung alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia mata disebut aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam teh nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keheuleuh ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil mata ketat baheula mah kok ieu dipacuan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali ge teu daekeun ancep sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embungeun taneuh ge nah pan eta teh urang lamun leumpang haju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang leumpang make samping haju teu make calana apan eta teh bumi peureum beres lah nu lalaki mah beres mun aya awewe make samping haju teu make calana cak taneuh teh ya aduh aing disengsirikeun ya keur carita alam sarua
alam teh nuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae kira urang asup ka imah jelema nu boga hutang hareurang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge hareurang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu taris amat cek ini ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok urang datang ka jelema anu sok ngredit beuh hareurang ngajan kumaha ge dina diukna ge prek cai geus biak 5 gelas di esan malam baguna sia kunaon sih nginum deui nyaho ya hawa hareudang jasa semua teu gering meureun nyaho aing jatilok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon ieu mau bisa ke mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hati aing mentap jasa ieu asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempel teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas tuh awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak kucing sial jasa cekeun tuh aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar ayo kotok tendang kunyana aya anakna leutik ena pajar embet cak mana anak sama anak cak aing anak embe gitu eta cuma gara-gara eta Masya Allah kari tuh kan situasi hate lain deui teu panas urang ka sisi imah ka ditu coba ini ka sisi imah bu bareng datang ka sisi teh lawang nyengkleh lawang urang nanya ka pamenjakan bi ieu lawang rusak tah naon kamari tajong ku bapana meng ditajong anak kotok ditajong pemajikana ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh udah teu panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kanya ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana ari tuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja tadi sia datang bebeja ai balik teu bebeja dieu semoga duit aing hutangna tuh bener bae jahanam ieu mah ieu eta situasi tapi lamun urang asup ka imah salatna rapih maca sholawatna getol zikirna kitu keneh teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tu hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket teh atuh rasa-rasa teuing hirup ieu jangan waya ke kurang di daharan jemal beak itu pamere kolot ajuh dagang eukeun lah tu sadaekna bae penting mah urang ibadah jajal mah tu ujung-ujung aja paeh bae jiheu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu ge aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui emang ulah ka mana ieu ke kula ka jero deui tadi dibere duit cenah 5 juta ti sama ti yo atuh teh ti isu mah tuh masyaallah isu kula menang ka dieu aduh mah masalah ya Allah ngeunaheun jasa sana masyaallah anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakol penting bari ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideulekeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantau nanti isna mah eta 5 juta na tah atuh geus mung saja ngobrol kula mah pamit ke lah
mesti di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener kagak dah ji kuda jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak teh kadieu kabeh kadieu dahar berjamaah dar bo peutuy aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok pencitun aya kabeh cek do diajak masyaallah ieu tararis ayo dah hitung kesabaraha duiteun tadi tis ka dihareudang deui bae henteu kan tenang tuh masyaallah gitulah orangnya alam milu ngaduku Ikir cerita contoh nubuta tadi nemantak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakeun walau yurtada pajunna lam yuqal fi jununihi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edan tungguan cageurna wal madhhabu wallahu a'lam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Bughati tawi kilah iki kusuiji kitab hala tetep ing dalem martalakeun bugot tawiya bugot mukhaliful imami iku wong kang nyulayaan kabeh ing imam bi khurujin alaihi kalawan metu ing atase imam wa tarkil inqiyadi lan ninggal anut au mani hakin adawa nyegah ing hak tawajjah alaihim kang narima madep ya hak alaihim ing atase bugot bisarti syaukatin lahum wa ta'wili kalawan syarat gagah lahum atawa kuat lahum kadue bugot wa ta'wilin lan ta'wil wa muta'in fihim lan kang den anuti opo pihim ing dalem bugot kila den ucapaken nafalaban wa imamun mansubun lan den syarat kenapa imam kang den jenengkeun walau azhara qaumun ra'yal khawariji lan lamun ngalahirkeun sapa kaum ing pemikiran kaum khawarij katarikil jama'ati kaya ninggal ing sake berjamaah wa takfiri di kabiratin lan ngupurkeun kang anduene dosa gede walam yuqatilu lan ora merangan ya kaum kabeh turiku maka dan tinggal ya kaum wa illa lam yuqatilu faqta'u tariqin maka utaya qaum iku quta'u tariq bugot eta cek tukang ngajinahu majama tina bagin bugot kodin kudot romin rumah
Jadi aya bahasa-bahasa mufrad kalimat teh jamak ya. Kiai mah santri endeu bahasa kitu teh geus pake jalan kacai. Liwat-liwatan. Ku sebab geus kaliwat haju ka pohoan. Nah, eta babari kos kitu bahaya. Naon dari bagin teh sempai ari mustaq minhu nama bagyu teh ya baheula mah aya di urang ngaranna bagyo CS iya tina bagyu ngan dijawakeun jadi bagyo maknana zolim. Jadi bagyu teh lacut azulmu wa mujawazatul haddi zolim lacut melangkahi batas melebihi batas keterlaluan berarti keluar tina kamistianana nu kitu ngaranna bagyo. Is always dead eta si bagyo. Babaturanana jeung si gombloh. Si seri bae kos jadi babaturanna teh gitu. Sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Quranul Karim untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mistina anu dibawa ku afdalul makhluqat ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk sebuah negara Islam make aturan-aturan Al-Quranul Karim. Setelah Kangjeng Nabi wafat dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin penerus penegak keadilan di muka bumi anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat wajib salat undang-undang negara teh ngawajibkeun salat ngawajibkeun zakat ngawajibkeun puasa ngawajibkeun haji ngaharamkeun mabok ngaharamkeun zina ngaharamkeun maling
ngaharamkeun judi, maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sangsina ketika mabok samanina jaldatan, rangket 80 cirida. Ketika zinahna zina muhson, pernah nikahnya rajam sampai paeh. Lamun manehanana maling, datang ka nisab minimal 4 gram emas, potong leungeunna sakit. Dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah, teu nurut kana undang-undang anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut, jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Karak kurang ngarti kuarina. Oh, bugot teh kos kitu kuarina. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teh sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang, eta bisa teh dihukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul adzim. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot, nyanggakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim, nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah, leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah, nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur tak akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kos itu. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing. Sia mah sok aju nyalah-nyalahkeun. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus ku ari aing esa bae. Padahal mah atletik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh kaditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3,
persatuan. 4 keadilan. 5 nu talar heran ini. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditendana di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang mun dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngayapak ka muana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawame aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh pari pibuktieunan nama eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim, dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Jih, otak pikir. Menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai kata nyana untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teh nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur, sebab burung Garuda mah burung hayalan, bisa entep di mana bae, lain bae sakadar di Indonesia, ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka unggal nagara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ke bangsa Indonesia, trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakeun lamun henteu digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugih dinyana, gagah dinyana, erat. Arau lumantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknumnya. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliun min auliyaillah, ditambah jeung perangkat-perangkat NU menang istikharatan lain lalagaan, geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge, kurang kumaha ketentreman, ketenangan dek ibadah, dek ngabangun, dek kumaha bae ge ngeuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona menang nyokot tina Al-Qur'anul Karim, ketika salah oknumna. Tuh ieu burung Garuda, aji heula burung Garuda moal waka dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun, gubernur ge teu ngartieun, kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda.
mun teu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikan lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan. Eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikan lambang negara di Indonesia. Bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kok bisa jadi burung Garuda, berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuh ka Purwadaksi. Malah ka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Tetapi perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung tah. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara. Nu mantap dijadikeun targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi, lain sembarangan. Kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi. Deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Tet, bus. Acur Cikupa. Bojong, tet, bus. Sepatan, tet, bus. Nun teu dimoncongan cuman Cilongok. Aman. Lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama merenanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garuda na dikerekeb sia bupati. Dipacok sia gubernur. Dileg-leg sia presiden. RT mah tamak ku dikoet ku ina doang ye. Kuku-kukuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Kurang yin empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepugul entah mata maya. Utak ujeng-jeng saja bana. Indonesia Masya Allah. Nancep dangder segede kieu doang cet. Berarti lu bulan ditarik ambalaya. Oh, gua gede kieu. Indonesia. Geus puguh nu kurang dipelak ti mimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem. Lamun urang geuleuh Karawak Kidang kasepatan bangsa Kucai, bangsa Bayem dan lain sebagainya. Oh, di tanah salos dipelakan, panen, jual sabodok. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu mantak ngaran lemurna ge kadu engkek, kadu peucang, kadu malulu ka ditu. Loba jasa. Eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut. Teu kolot-kolot teu mah kadu ngora. Teu kolot-kolot teu mah. Indonesia geus puguh jara radius sagala rupana. Kuari maka cangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon kadang-kadangna
cangkudu anu raragagan teu puguh ku ari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan dicokotan dijual. Kunyana diinum pake teh ngahiji nyana jeung arwah-arwah. Indonesia kuari timbul batu-batu. Weh, baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja Kalimaja doang, kemudian Garut boga batu Garut doang, kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok. Lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh, geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong dikararian dijual. Kok ini mah enggak mencerek, belum jadi Pak. Datang ka Iraha batu bangkong jadina. Jalan bantu nyawa tuh nurut bae, ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapeun kolong imah. Geus oknum-oknum geus loba terjadi. Ieu naon suburna lain lalagaan. Jelemana nu berpikir aya, nu setengah berpikir aya, nu henteu berpikir gawe. Ilah Indonesia. Anu deuk ngamajukeun aya, nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-acak aya, anu ngaberesan aya. Kilah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit. Ku ari mah lempang ka mana ka ngisi-ngisi geus aya di satelit ku ari mah. Salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet. Saha nu nyorot ya eueuh. Anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet. Iyalah satelit buatan Yahudi. Poaya kabeh di dinya. Nyukur kumaha bae. Nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese, geus aya di satelit. Urang tingali bae dia GPS teh. Pencet tek 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 Cikupa. Pencet Pondok tek Imah Jepandi. Oh aya. Nah geus bom, dibom. Dur geus bisa. Geus babari jasa ku ari mah. Ya Allah, ya Rabbi, zaman canggih. Ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa. Oke, dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara. Nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno. Anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zohirna, mun urang neuleuh sosok zohirna hungkul sakitu, nu kuari anakna hanya neuleuh sosok zohirna hungkul saha bae ge. Henteu si Mbak Mega, henteu si kitu Guru Guntur dan lain, hanya melihat sosok zohirna, teu pernah melihat sosok batin. Anu dideuleu keris jeung batuna doang. Dele batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik, waktu gede, waktu keur pemuda. Cianjur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar. Di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang. Di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu. Tuh kan nok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya deui bae di Karawang patilasan Bung Karno aya, di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya, Jawa Tengah, Jawa Timur, di gunung luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat, janganana umurna pendek, ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh, kok loba patilasanana percis kos urang
pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilah sadana urang kos kitu balung. Ieu dek jaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas aya catetan-catetanana. Lain sembarangan wali Allah nendun lambang ketika berteng-teng teu akur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja. Hei, lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh. Pancen luhur amat itu siang ngaji nabungan handap-handap teuing. Garuda menjadi lalagaan atau apa. Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikan, tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtu sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika urang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ka agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad, nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang
nu nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sayyidina Ali ieu adalah merangan bugot sampai ka dieu ge da intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara asal ulah kaluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih jamul jawame untuk berijtihad andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad teh andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan nyingkirkeun kemadharatan sehingga silakan bae asal lu jitu bae ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Iyalah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus rapih terus naon MUI keputusan anak ya terletak pada MUI nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI muhun untuk kelangsungan negara ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI ayana MUI alhamdulillah minuman keras ku lantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat alhamdulillah bir eueuh ege bir bintang doang eueuh nu sajan-sajan MUI tanggung jawab di hadapan Allah bakal namui untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang nendeunkeun MUI kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim mestina kan kitu alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara deuleu pidato awalna luar biasa ku anfusakum wa ahlikum nar eta bae luar biasa Bung Karno kita menjaga diri urang ulah ka neraka kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang pamajikan urang mamang uwa jeung sajaban urang nyaritakeun ahli tatangga urang nyaritakeun tatangga nu berdekatan jeung imah urang tatangga antar desa tatangga antar kabupaten tatangga antar provinsi urang nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika nu aya di Australia saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro jaga awak urang jaga ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang ketika aya musuh di dia bunuh
ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh, tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jaten pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah Kak. Kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang heulang atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk baradara. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung ka handap, deuk matuk mangsa. Ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero. Ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, keadilan sosial dan lain sebagainya. Sing hade. Mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham. Hei, lain lalagaan nu mantak geus sabaraha kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Ada apa? Siga deh burung Garuda. No. Ieu jarita bugot. Saha bugot teh? Besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang nangarana bugot. Ketika lain sebuah negara Islam wallahu alam, ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam gak ditunakan. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden bihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyat telurutnya na aturan imam. Wa man ihakin tawajjah alaihim
nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mah bisyarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir nyalain kekuatan organisasi sangat rapi ialah ngaranna bugot penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan deuk negara di dalam negara bugot ngaranna kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara urang lain negara Islam mah heur keur carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener deuk salah deuk bener pokokna nurut da ka pamarentah da besi kehilangan macam kehilangan teh NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI G manut, kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjidnya nama nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing adewe urutna besi kotor. Salah jajanna mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah. Terus Islam Hurut jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusan anak Ustaz Guru itu urusan dunia kemudian HTI Hizbut Tahrir atau sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah deka mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah deuk didirikan kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah adapun disetujui deuk disetujui kawin mendeuk nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang deuk nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia nu aya di India nu aya di Pakistan nu aya di Turki nu aya di Syria nu aya di Mekah nu aya di Australia kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia deuk ngalanjutkeun kekhalifahan saha nu deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara boga target sekian persen bakal engke ngadirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya geus kieu sumuhun dauh dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah nu nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu
ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teh nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang lamun di DG henteu masalah kunaon haji diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul kiamah pasti Amir Biki hudang jaga mana Harto ayo ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina Bugot mah geus terorganisir. Nah, lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bet fokus kitu ieu jeung gumasia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS mah ku urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah aju di Indonesia kadar itu ada sub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya sub ISIS dek jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek na atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha teh pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil hayang nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeteung iya keur kacau kuari di dunia masyaallah kubatah jang bangsa Indonesia iya tuh tenang wae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh wae atuh kalem bae sih nu perang di Irak harirup keneh tapi di sepatan mah paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu pareh loba jasa di rumah sakit umum tah deui geuring atuh nu teu geuring ge paeh wah atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang ku masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur haju teu pararugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak dah sorga kadeu masyaallah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu asal niatna nu bener bae di mah masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui tah urusanna teh mah kumaha nyana bae aing mah ngaji bae bebeneran cenah ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang beudi maksudna bae khusu cek cenah batur balik jana masih kieu bae khusu-khusuna deres ditihang masih kadeuleu keneh ieu mah nya pojoknya nyumput kopi aya rokok aya ceknya na aing teu neuleuh meureun aduh hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan ieu mah urusanana urusan sebuah negara urang kan bangsana urang kan kaumna umatna kunya nyaho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembakan zaman Amir Biki encan terorganisir perorangan lain tamah
kejahatan penentang imam nugus terorganisir bener-bener dek ngalawannya eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata aya ADART nah ieu bugo masya Allah gila cek sakaul disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara si eta jadi pemimpin teh nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara lain ngan sakadar dekacak ngacak jadi raja teh tetapi jang umat urang lamun neuleut di Jakarta tet aya taman anggrek belah dieuna tah aya gedung di luhur hebat jasa masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta kana hate ngeunaheun jasa pajak dikembalikan kepada rakyat tiis perasaan hate masyaallah aya deui belah ditu setik tuh kan ningcat eta mah nu gede eta mah nu belah ditu mah lain deui ya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah penggadean pohara jasa baradisaan jasa geus hebat eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara kabeh kos kitu imamun mansub. Ya Allah ya Rabbi sebuah presiden seorang presiden menang rakyat nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan ngeunaheun kana hate bari nyana geus jadi presiden urang sebagai rakyat mun nyama dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tanya masyarakat geus encan sia diurus ku raja tanyaan rakyat encan di bidang naon sia encan diurus jalan encan bareres naon deui pertanian teu dibere pacul-pacul acan naon deui atuh sia nun teu diurusan sakolahan rubuh naon deui sia teu diurusan hampir kabeh teu diurusan nah berarti kan dari rakyat untuk si gendut oleh si gendut rakyat mah dipertentukan berarti tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok heuy PNS ngimpi nyono di udah genderuwo wow sia berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae gila wa imamun mansub asal bupati gubernur PNS ngaraji kukula dibahas ayu nu kos kieu masa pira ieu mah ketos putat orang lembur teu kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin kerak atuh jeung nu kos gararieu mah lah paling hebat burung ketilang mencrok di jendela
teu kudu lamun kadeulung sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti ieu mah urang ngarti nya nanti atuh bersarua bae kan teu beres rencanakeun cenah aing rek ngaji atuh cek bupati seluruh bupati cek gubernur ayo sumbang aing korupsi deui bae wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden Quran diteundeun di hulu saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran menang nitah saha Quran diteundeun di luhur di dieu menang nitah saha kitab mana nu kudu diteundeun ja Quran mah dibaca dipake lain kudu diteundeun di dieu boga wuduh teu tan nyokelanana cenah sebagai saksi atuh saksi mah lain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu arah adil jak kitu Quran mah baca pake ya diteundeun di dieu saya bersumpah bahwa sanu nitah aju cenah teh salah atuh Allah alam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu ngan endeu kos kitu bae tuh teu naon seakan-akan bahwa nyana teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah geus dilambangkeun Al-Qur'an bahwa nyana sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah awas ya cek Allah tak Qur'an aing lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing guys ulah nanya ka Golkar areng kabeh Allah udah jadi saksi sieun urang lamun kos kitu wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam